Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satia satu manco di Garuda dina lalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar ku mang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade nyelaskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu ataupun konten anu ku mang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan mang tiasa janten menghibur kalbu pangmeberah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we ayana di mana we leungna. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sun. Sok geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Pramitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian kasalapan. Mangga urang sami-sami hanca bae dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberah mana. Lalakon nu aya Patula Patalina sareng Karmin oge Nyisari Wisarma oge sareng sanes-sanesna. Ieu dongeng panjang para mitra ieu namanya ngawitan atuh da namanya mitembean kitu. Manganyangakeun para wargi carios nyambung judulna Randa Bengsrat bagian kasalapan karya Kilix. Para mitra kaum dang hate Nyisari rada kaupahan kanyerina asa aya nu mantuan. Atuh teu ngomong deui tuluy cengkat rek kacai malah bisar mah ge rusuhan ka dapur. Tuluy bebeja kama ijem yen rek init heula sakedeung. Heuleut sawatara waktu bisar mah jeung Nyisari geus sagedangdan. Tuluy arinit ningalkeun imah sedengkeun Mang Ading keur eueuh da can datang ti sawah. Indung jeung anak laleumpang mapai jalan gede maju ngetan semu ngaler. Ngajugjug ka hiji imah nu rada mencal tinu sejen sanggeus tepi bisar mah uluk salam. Atuh harita para mitra barang bisar mah uluk salam Aki Ramli tuluy nyarita. Mangga Nyai, aya naon rusuh teuing ieu teh yap ka jero kayu. Dapan toge teu ditulakan sulungkeun we ka inya. Tema nu ti jero siga nu geus apal kana sora bisar mah. Nuhun atuh Aki. Bisar mah unggah kana golodog tuluy nyurungkeun panto. Nyaan panto teu ditulakan berai muka. Tuluy bisar mah ka jero dituturkeun ku Nyisari gek dariuk dina lampit anu geus herang. Harita pribumi nu ngaran Aki Ramli geus meneko sila bari udud padudan. Geuningan Nyisari mah aya naon Nyai? Aki Ramli melong ka bisar mah nu geus emok bari mano ka pribumi. Sedengkeun Nyisari ngeluk tungkul hatena can leler masih keneh ngarasa sedih ku ayana panghina ti lalaki. Aki hapunten anu kasuhun margi abdi teh rumaos parantos ngaganggu kana katengtreman Aki. Mugi kersa ngahapunten sareng disuhunkeun ridona kanggo nulungan ka abdi anu nuju susah. Waduh. Ulah loba teuing komentar Nyai. Aya perlu mah geurapok caritakeun ka Aki. Nah, kawas nu kakara wae sok caritakeun nya kunaon atuh Nyai teh pang-pangna kitu teh. Meunang katunggaraan abdi teh Aki kenging panghina ti hiji lalaki nu ngaran Karmin urang Cikekes. Saha nu dihina teh? Nah Nyai ajawa tuang putra. Pun anak nyatana Nyisari. Tah geuning meuni alum kitu Aki karunya atuh puguh ge lah. Meuni menak kanyeri batin anu banget cacakan mun lain anak abdi mah boa teh geus katuralengan budak teh. Ceuk bisar mah meuni agul. Kituna teh bari nunyuk ka Nyisari. Oyuh nya kaharti atuh ku Aki oge.
King caritakeun heula sababmu sababna ngare kumaha mimitina pangna bisa kitu teh atuh ieu teh. Barabat Bisarmah nyaritakeun riwayatna. Ti mimiti kadatangan ku Karmin nepi kadanget harita kabeh ditetek taya nu kaliwat. Tah kitu lalakonna teh Aki. Duluy. Ai ayeuna hayang kumaha atuh nyai teh ieu teh. Hayang melet si Karmin we sina kaedanan ku pun anak tuman. Sina karasaeun ku bawengokna yen anak abdi teh lain budak samanea. Oh, atuh rek dijieun sabaraha manehna atuh budak teh. Aki mah kana susah sok ngaheureuyan wae kanu susah teh pokona mah Aki. Si Karmin teh sina kaedanan beurang peuting sina inget kapun anak. Komo mun bisa datang ka dieu masa kalian rek dikerewen. Aki Ramli umbut-umbutan ngarti kana maksudna Bisarmah. Sabab pagawean Aki Ramli teh memang kitu sok metakeun pelet. Sarta sok pada ngadeg-deg tinu jauh nu geges kasohor para mitra komo nu deukeut mah. Ai biasa nu kieu para mitra sohorna teh kanu jauh, ai kanu caket mah teu sohor. Kitu kahiuman bangkong. Nya babali atuh nu kitu mah sabab geus jadi pagawean Aki. Tapi nya bogakeun syaratna. Aya Aki mah nganyangakeun. Bisarmah mikeun bungkusan leutik ku Aki Ramli di tampanan. Tuluy dibuka breh eusina duit. Lamaran 5 lamar ditambah ku menyan sagede muncang. Ayeuna mah kieu we atuh. Aki rek ngukus bari mapakeun jampe pamake. Ari hidup kudu nyawang rupa Jang Karmin. Anggap we yen Jang Karmin teh aya hareupeun hidup ka ardi nyai. Bari neuteub ka Nyisari. Kahartos Aki mangga sejang iringan, jawab Nyisari. Ope katu jagoan heula sakedeungnya. Aki Ramli ngojengkang ka pawon rek nyieun parupuyan. Sanggeus beres nyampeurkeun deui ka semahna gek diuk meninga jemprak sila ipis. Paledug ngukus haseup menyan menimulek ka luhur. Lamun Aki nepak pingping, hidup kudu ngamimitian nyawangkeun rupa Jang Karmin. Leuwih husu, leuwih hade, leuwih lila, leuwih mati, berak Bandungan. Mangaki, barabat para mitra sadaya. Aki Ramli mapatkeun jang jawokanana jampe pamake. Paranti nerapkeun pelet, sanggeus parat babacaan tuluy nepak pingping. Mere isyarat ka Nyisari sangka nyawang rupa-rupa rupana Karmin. Malah nu milu nyawang teh lain Nyisari bae najan Bisarmah ge mantuan ngarah pelet Aki Ramli leuwih matih tumerapna. Akhirna para mitra pagawean Aki Ramli parat pok manehna nyarita. Nya muga-muga we paniatan nyai teh dikobul. Sing teurak kalayan hade. Sing diijabah sapanyaja. Dung ayeuna mah geura balik tiiskeun pikir tegerekeun hate ulah sok ngulungu teuing badina oge. Sing percaya we kana diri pribadi sarta sing gede kayakinan yen Jang Karmin bakal katarik batin ka bawah jiwa beurang peuting bakal inget bae ka hidup. Tah kitu nyai. Nuhun Aki eta pisan nu dipiharep ku abdi oge. Tema Nyisari. Beral geura mulang. Omat ulah sumbung simpang kanu saja. Kudu tuluy ka imah mun geus tepi ka imah seungeut ieu menyan. Aki Ramli mikeun menyan ka Bisarmah tuluy ditampanan sarta dilelepkeun ka jeroeun kutang. Sanggeus amitan bari nganuhunkeun leos duanana baralik bari mawa hate nu lugina. Sabab asa aya nu ngabelaan utamana mah Nyisari anu hatena keur tagiwur, bet ngadak-ngadak jadi tentrem, percaya pisan kana caritaan Aki Ramli. Sadatangna ka imah Bisarmah, apunten sadatangna ka imah Bisarmah jeung Nyisari teu laloba omong. Ditanya ku Mang Adim ge bebejana mah tas ulin ti uana. Saeutik ge teu ngabejakeun kana urusan pelet sabab Mang Adim mah teu satujueun mun aya nu kitu teh. Sanggeus sareupna Bisarmah meuleuh menyan di goah bari teu poho di parancahan ngemat Karmin sangkan inget ka Nyisari. Geus kitu Bisarmah nyampeurkeun ka tengah imah der ngobrol teu jiga-jiga tas meunang ka nyeri. Cag tuna heula ka aya Nyisari jeung kolotna ayeuna urang caturkeun Karmin. Nu aya di lemur Cikekes harita teh isuk-isuk kirawan Cihaneut moyan. Karmin ngadaweung dina Bang Barun. Geus saged meunang dangdan sabab rek init kabunut rek nepungan uadali ari sabab ti saprak dempo peuteui teh geus aya 8 poena nepi ka harita. Tapi kulantaran Harli aya halangan antukna paniatan Karmin teh jadi setengah hate. Aya arek aya moal tungtungna ngajentul bari ngalamun inget kana lalakon nu geus kaliwat.
Karunya teuing Nyisari pantasna teh unggal poe ngarep-ngarep aing we sabab geus lila teu dilongokan. Tapi keun bae da can naon-naon moal matak jadi dosa sugan. Ceuk hate Karmin geus mimiti inget deui ka bebenina. Keur kitu torojol aya nu datang hiji awewe tengah tubuh rek aya perlu ka Bi Urmi. Atuh meuli curingha Karmin teh tuluy cengkat sarta pok nyarita bangun sono. Geuning Sari bagea teuing nyai. Bari tulus nyolong krong ngajak sasalaman tapi nu disampeurkeun ngarengkog. Reuas ngadeng omongan Karmin kitu malah unur-unuran. Ujang, nanaonan ieu teh ngalinur atawa kumaha? Ibi malahin Sari tapi ini rek nempungan indung Ujang. Cek eta awewe ngakuna teh ngaran ini. Hah? Bi ini astagfirullahalazim. Naku naon kuring teh Bi? Karmin ngusap beungeut tuluy diuk dina bang barung ari Bi ini ngahuleng. Panon melong ka Karmin nu tungkul bangun malaweung. Aya naon Bi ini? Cek hiji sora ti dapur torojol bijil. Geuning araya eta Ajang Karmin teu pupuguh ngajak sasalaman bari nyebut Sari. Kunaon si Ujang teh gering atawa kumaha eta teh? Siga nu rada panas budak teh. Bi ini nerangkeun kajadian bieu. Puguh Bi Urmi reuas bisi anakna kumaha onam. Nyaan Karmin? Nyaan mah puguh kuring teh bingung mah. Naon sababna nya bet dumadakan inget deui ka Nyisari. Karmin terus-terusan bebeja ka indungna sabab pipikiran bener-bener keur malaweung. Inget ka Sari. Ulah sok dilamun teuing atuh pohokeun we si Sari mah sabab mun hate geus nante hate teu dibebaskeun matak goreng balukarna. Geus barina oge ulah sok ulang-ulang kitu mendingan geura usaha ka ditu. Cek Bi Urmi ngajujurung ka anakna sangkan buru-buru usaha. Heug mah da iger indit mah doakeun sing salamet mah. Karmin nangtung bangun laliat sabab poe eta asa sungkan rek rumingkang. Taya sumanget pikeun digawe tapi Karmin maksakeun lantaran inget kana amanat bapana yen manehna kudu diajar usaha pikeun pibekeleun engke mun geus rumah tangga. Karmin turun ti imahna awak karasa lungse pikiran rungsing hate rajet asa teu puguh karasana. Dina kongkolak mata asa aya nu ngahalangan beungeut Nyisari kokolebatan bae. Leos Karmin init ngalenghoy ngajugjug ka Imah Harli. Nu maksudna rek diajak kabunut neang peuteuin uwana. Barang jol ka sampak Harli keur maraban hayam jago malah mabari diusapan tonggongna bangun deudeuh da puguh hayam pelung. Ning maneh min aya naon euy? Harli ngareret bari seuri. Jali aya perlu euy kumaha euy? Sase aya? Sase da teu boga gawe rek naon kitu? Urang kabunut teh yang peuteuy. Hayu kebeneran kuring hayu beuteuy ya. Harli atoheun hayam buru-buru dilepaskeun. Tuluy abus ka imah rek dangdan. Ari Karmin diuk dina golodog panon melong kanu jauh. Siga nu mikiran hiji perkara teu kaop ngahuleng. Breh Nyisari nemongan para mitra, bet jiga anu ngahiap-hiap siga nu ngagupayan. Malah panonna bet ngeletan matak pikabitaeun. Aduh, kunaon aing teh atuh teh? Ya tebet jadi kieu geuningnya. Sarina atuh anjeun tebet nemongan wae ieu inget we ka akang kitu. Ceuk Karmin dina hatena tuluy ngusap beungeut sarta buru-buru nangtung. Bareng jeung kitu Harli norojo geus saged meunang dangdan make duduk kuy samak di pulas hejo. Yumenah urang ini? Hayu mumpung isu keneh. Braduanana laleumpang ngajugjug ka bunut saja jalan galecok ngobrol da puguh jeung sobat medok. Harita para mitra Karmin teu asa-asa nyaritakeun kabeh nu kaalaman ku manehna diebrehkeun ka Harli. Indebek mah jiga nu kaedanan euy lantaran teu kaop ngahuleng sakedeung beungeut Nyisari teh nemongan we kumalangkang dina kongkolak mata. Kumaha keur mopohokeunana nya ceuk Karmin. Alah bet mikiran nu kitu eta mah babari atuh. Lamun bogoh keneh buru-buru datangan deui mun geus teu bogoh antep. Babari ngomong mah tapi hate mah hese dibobodona euy. Tong dibobodo gugu esa kahayangna. Maneh mah teu beunang dibawa badami euy di. Apan ti bareuk teh ge euy lamun geus dibejakeun mah yen Nyisari teh geus dianggap lapur. Sabab kuring teu kuat nyumponan kahayang bapana. Jadi kapaksa ditinggalkeun we da pugucan hayang kawin ongko kuring mah. Ari ayeuna kumaha kitu? Ayeuna teh euy ngadak-ngadak inget wae euy mun itu sirikna ngarenghap. Malah tadi mah tas di kaisinan kuring teh sabab nyebut Nyisari kama ini. Untung ku kuring teu dirontok, rek disampeurkeun, rek diajak sasalaman. Coba lamun dirontok, kuring diwawalan ku eta sisi, ciraka meureun. Cek sa Karmin teu euleum-euleum.
Da memang kitu nu saknyana. Waduh, parna euy kitu mah tuh. Kade ulah gagabah euy. Bisi maneh kakeunaan ku pelet sila geuteureup ke. Harli nyarenge. Satengah ngaheureuyan. Wah, moal rek beunang ku pelet mah kuring mah atuh. Saha atuh? Nya kajeun narinya mah kitu. Tapi datangna pengawas pelet teu karasa si arang langka. Nu sadarkan hal eta, kade min euy, sing waspada euy. Heueuh, ge hayang waspada. Tapi kumaha carana mikikeun mau pohokeun Nyisari nya sabab kuring teh nyaan ye. Teu hayang ka Nyisari teh. Carana mah teu aya ulah ngalamun we. Nya bener ah sigana mah kaharti usul maneh teh. Nu lalempang beuki deukeut ka lembur bunut nu akhirna anyog ka nu dijugjug. Karmin jeung Harli arungah ka imah Uwadali. Ngan hanyakal Uwadali keur eueuh di imah. Keur nempo cai ka sawah menak nu aya di wati pamajikanana atupokna nya. Eueuh geuning si Ujang aya naon ieu teh? Bari mencrong. Ieu wa rerencangan bade nempo putih teh wa. Ka mana ri wa pamaget? Ceuk Harli bangun hanyelu. Ka sawah wa maneh mah neang cai. Tapi ari rek nempo teh maju mah ka ditu da geus dipasrahkeun ka ua maneh. Ku ua maneh geus dipasrahkeun apaan? Nuhun atuh ah permios bade dilongo ka ditu wa. Nya jeung ka ditu mun geus angeus ka dieu deui bising hayang harinum. Karmin jeung Harli harinit ngajugjug kana tangkal peuteuy tekung silila geus tepi. Duanana tanggah naksir peuteuy anu raweuy tina tangkalna. Karmin marah mai bakat ku bungah lantaran peuteuy nu geus kolot geus meujeuhna dihala. Ade pisan deui euy keur paranjang teh baleuneur deui lah. Sigana pi untungeun nya mah ye. Moal burung jadi duit ye, tapi naha ua moal nanaon kitu mun diala ayeuna sabare. Keun bae harga mah kumangke we naha. Ceuk Karmin bangun gumbira lantaran nempo barang dagangan anu sakitu hadena. Oh, nyepek wae teh da ku age geus dipasrahkeun pokona mah asal wani we kana hargana. Ulah rewe jeung ulah murah teuing nawarna euy. Beres lah keun urang alaina nya. Ceuk Karmin bari tuluy singkil rek naek kana tangkal peuteuy. Sanggeus tarapti terekea naek meuni segut da pugu geus tuman ari kana tuak taekna. Harli nempokeun ti handap bari tangga hatena muji ka sobatna nu geus ahli kana naek. Sedengkeun Karmin beuki lila beuki luhur tereh tepi kana dahan anu panghandapna. Luhurna kira-kira 7 meter, serod Karmin beuki ka luhur. Barang rek tepi pisan kana dahan leng sirah Karmin asa lieur. Tangkal peuteuy asa rek runtuh Karmin peureum heula bari ngarandeg. Nyekel pageuh kana tangkal sieun kumaha onam. Tapi dasar keur sial para wargi. Tetempuan Karmin ngadak-ngadak jadi robah anu ditangkep teh lain tangkai peuteuy tapi Nyisari. Malah Nyisari sura-seuri kulat kelet matak pikabitaeun. Atuh puguh we kasadaran Karmin jadi robah. Lat poho kana kaayaan, poho kana diri pribadi kabebenyokeun ku rupa Nyisari. Sorosod Karmin nyorosod ka handap bari nangkep tangkal peuteuy. Lenyap hate Karmin ngalenyap jung nangtung bari ngagero. Min, hati-hati euy. Sorat Hari kadenge kuno jauh. Tapi teu bisa nulungan ka Karmin nu harita nyorosod, nu antukna ngagubrag kana taneuh, terus ngajungkel teu eling-eling. Bajuna rangsak dadana dadas. Balas da kaparud ku tangkal peuteuy, getihna mimiti bijil. Meni burahay beureum matak baluas nu nempo, celeng Harli muru kanu cilaka, langsung dipayang dibawa lumpat ka imah uana. Di perjalanan harita patepung jeung Mirja nu ngahaja nyampeurkeun tadina marek menta peuteuy barang nempo nu dipayang manehna colohok ka Mang Karli. Kananya ka Harli. Kunaon teh Li? Cilaka euy si Karmin ragrag dina tangkal peuteuy. Bari terus leumpang rusuhna keur dahayang buru-buru tepi ka imah. Mirja nuturkeun manehna karunyaeun nempo Karmin cilaka kitu mah. Ulah dibawa ka mana-mana Li mending ka bawa ka imah Pasamba we. Sabab ayeuna keur aya tuh sarta ubarna mati. Uing ge basa ka kadeku badog teh nganti lu poe cager euy, ceuk Mirja Daryanaker. Atur reg Harli teh eureun pipikiran ngadak-ngadak robah inget ka Pasamba. Bener jah mending ka Pasamba we, tapi di mana imahna? Tuturkeun uing. Mirja leumpang ti heula dituturkeun ku Harli. Numayang Karmin tekung sili lagi geus tepi kanu dijugjug. Reg eureun hareupeun imah. Mirja uluk salam bari ngetrokan panto torojol anu bijil ka parengan Pasamba anu bijil teh. Aya naon jang Mirja? Pokna bari neuteuk. Ieu Pak bade mun tulung nu cilaka Pak. Sok bawa ka jero atuh. Harli jeung Mirja arasup Karmin digolerkeun dina palupuh ditepas. Pasamba teu loba omong manehna nyokot cai haneut kana baskom. Tuluy harita teh dada Karmin anu babak dielap ku lamak baseuh. Bari dijampean kulisi Karmin lilir muringis nahan ka nyeri.
Sabar jang da moal naon-naon. Pasama tuluy narekahan Karmin utama nama bisi matak bahaya kana pangeusi dada. Tapi untung ruksak ukur kulit jeung daging. Jero namah teu naon-naon kitu ceuk katerangan Pasama ka Harli. Kumaha tuh Pak, na tiasa di Bandung ka Cikekes Pak? Ceuk Harli dumareuda karunya ka sobatna. Bisa bae, tapi ieu tatu merlukeun waktu nu cukup lila pikeun cageurna. Jadi mawa ka Cikekes teh kudu digotong nya. Aduh, kumaha atuh nya Pak nya? Harli bingung. Nah, mah bingung-bingung teuing euy Li. Ieu urang gotong jeung dewek. Keun bae da musuh teh bareto ayeuna mah geus jadi sobat. Ceuk Mirja. Ngomong matak pikabungaheun atuh puguh Harli ngarasa regreg lantaran aya pibatureun badami. Ayo atuh ja. Urang garotong kuduan, tapi kumaha carana nya? Ya, kuring boga cara je, urang gotong dia di antara je. Tilaman ku ieu samak mun perlu make kasur. Wah, riba atuh kudu kitu mah mending make sarung we atuh. Lah, eta tah digero, digeyot. Ngalah ieu teu nyerieun tongongna ongko. Ah, nyalah. Ya atuh. Age urang neang saurung jeung rancatan. Mirja ngaleos rek nyokot sarung jeung rancatan ka imahna. Tekung silila geus datang deui atuh geus kitu mah tuluy Karmin dipernahkeun dina sarung. Digareyot kalayan ati-ati ngan samemeh init Harli amanat heula ka Pasamba. Sangkan dipangbejakeun ka uwana yen Karmin cilaka ragrag dina tangkal peuteuy. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng alo-alo sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan Kasundaannya mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya, mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi. Kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna di anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa, mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu. Dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya, ieu dongeng karanganana Ki Reksa. Sok kagerah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung ah. Sanggeus tarap tijung Harli jeung Mirja Arinit ngagotong Karmin, rek dibawa ka Cikekes rek dibikeun ka kolotna di jalan lobanunanya, sabab ngarasa heran nempo nu digareyot dina sarung. Gancangna carita para mitra Harli jeung Mirja geus tepi ka nu dituju. Hake sangoprot amekan ngahegak da puguh capek kawan tutas ngagotong anu sakitu jauhna. Punten Mang, Harli pupuntenan ka Mang Seno. Mangga saha di luar ieu teh? Mang Seno nuker lalang karakan dina palupu, nguliat hudang lalaunan harita teh para mitra sadaya. Bangun anu haroreameun pisan. Buka panto Mang, temal Harli ti luar atuh korejat Mang Seno hudang. Berai mukakeun panto barang ret kanu digotong reuwas anu lain di kieuna, ras inget ka anakna. Saha eta teh Jang Harli? Karmin cilaka Pak? Harli ponok ngajawabna cat unggah bari tetep ngagotong Karmin. Puguh Mang Seno gugup samara pola samarampa leos ka dapur, jol balik deui tapi teu mawa naon-naon ukur cakah cikih teu puguh. Mang Seno mantuan nurunkeun Karmin tina gotongan tuluy dibuka sarungna. Barang ret kana dada Karmin Mang Seno meninggal lenyap. Masya Allah, ieu teh kunaon Jang Harli? Ragrag dina naon nepi ka kieu ieu teh? Tangkal peuteuy Mang. Waduh, nah atuh gagabah teuing budak teh. Kumaha pangna bisa ragrag namun tang kana dahan bobo atawa ti gurawil atawa memang teu bisa naik. Kieu Mang tadi teh Karmin teh naik rek ngalapeuteuy maksudna teh, tapi samemeh tepi kana dahan upang handapna di teh nya Karmin ngadak-ngadak eureun terus nangkeup peuteuy. Tangkal teh ati papereket nu akhirna mah awak Karmin nyorosod ka handap. Tak kitu we kasaksian ku abdi mah Mang. Harli nerangkeun tetempoanana.
sabab ukur kitu anu kapanggih ku manehanana harita teh atuh meningah huleng Mang Seno teh para mitra sadaya sabab asa aya nu aneh anu tumiba ka diri anakna. Harita Mang Seno tuluy nyarita, heran bet jadi kitu nya apa anak Mang teh kana urusan naik mah geus ahli ieu teh malah matangka kalapa haji manat nu pangluhurna ge. Iwati manehna nu sanggup naekan komo deui ieu ukur tangkal peuteuy nu moasa kumaha luhurna. Tapi bet aya kajadian kieu nya ceuk Mang Seno bari ngusapan tarang Karmin anu baseuh ku kesang tiis bajuna rangsak dadana dadas tapi geus aya tapak ngubaran. Rupina mah keur sial we Mang. Memang kitu jang sial meureun. Tapi geus ieu aya urut ngubaran yeuna saha nu ngubaran di ditu. Mang Seno neuteup kana dada Karmin. Yubaran di pasama apa nu mawana mah ieu pun Mirja. Nya nuhun atuh jang bungah Mang teh nempo nu bela ka sobate. Mang teu bisa mulang tarima iwati ngadua ka pangeran sangkan kahadian ujang ditampi ku anjeunna. Cek Mang Seno bari neuteup kana beungeut Karmin anu pias. Terus janten kewajiban teh Mang teu kedah seueur saur lah. Keur kitu kalacat aya nu ungah horeng biurmi anu kakara balik tas di pasar. Nampo nu ngariung di tengah imah meningah ngagebeg sabab geus aboga pirasat yen bakal manggih kareuwas. Ya Allah, kunaon atuh budak teh Kang Seno? Biurmi langsung murung ka anakna nu ngalempreh teu eling-eling. Nu matak cilaka ragrag tina tangkal peuteuy cenah. Nah, bet aya-aya wae atuh kumari geus kieu atuh. Ya ulah gempeur-gempeurkeun da geus aya nulungan. Ieu tatu geus aya tapak ngubaran. Nya so teh teu eling. Teu eling-eling liwat teuing ti nyeri we meureun da tadi mah geus eling sakeudeung cenah. Nanya anjang Harli, diurmi ngareret ka Harli. Mohon bi tadi mah tos eling bi. Ngan teu acan tiasa diajak nyarios we da teu daekeun di temalan tadi ge. Mun teu daek nemalan wae temal Harli. Teh aki jama atuh sinang jampe di dieu. Diurmi ngabejaan ka salakina. Mang Seno asa diingetan pok nyarita. Aiho nyakeun urang teang ayeuna. Mang Seno teu mikir panjang leos ini trek nepungan aki jama. Nyatana aki tegesna Karmin alias bapa Nabi Urmi. Ari Karmin harita teh digugulung ku indungna, disaksian ku Harli jeung Mirja. Malah mah tatanggana jul-jol narempo atuh jadi loba batur. Akhirna jebul aki jama datang diiringkeun ku Mang Seno, bus aki jama ka jero. Langsung nyang hareupan Karmin anu ngajepat di tengah imah. Gap tarangna dirampak tuluy dadana disasar lalaunan. Teu ngabahayakeun aki? Biurmi nanya ka bapana tapi ngabasakeun aki da memang aki jama geus kolot naker. Wah, teu ngabahayakeun ieu mah datatunya ukur bare gungkul. Tapi mun kajadian sakali deui bisa mawa ajal ieu teh. Nya kunaon ki make bisa aja sagala? Mang Seno reuwas. Oke lah nanya aki rek nanya heula. Ari budak sok ulin ka nu jauh. Jeung deuna kungsi boga papacangan. Kungsi ka urang Campaka nu dicare ku kuring. Tah ieu nu ngabalukarkeun nya teh. Tapi keun bae ulah loba obong. Keun ku aki urang jambe. Cing minta cai herang segelas. Susuganan Allah marengkeun. Ceuk aki jama menta cai keur ngubaran. Ari Biurmi buru-buru nyumponan pamenta aki jama sok dibikeun. Teu loba omong tuluy di jampe husu naker sanggeus rengse mapatkeun jampe pamakena. Cai dibanyurkeun kana dada Karmin. Malah dikepret-kepretkeun kana beungeutna. Na atuh harita keneh koreja teh Karmin hudang. Panon buburi lengan siga nu kabuhulan. Rundut rinat harita para mitra siga monyet. Tapi akhirna mah bet ngulapes goledag ngagoler untung ditampanan ku Mang Seno sirahna teu tigeledug kana palupu. Kunaon ieu budak teh nya? Ceuk Mang Seno. Wah moal naon-naon keun bae jamak sakitu mah lalaki. Ngan ulah diidinan ka Campaka deui bising bahaya. Nyangan deui anu sejen awewe mah moal beakeun. Aki jama meuni teu euleum-euleum. Yen awewe mah cenah moal beakeun, ceuk aki jama teh para mitra. Oh, jadi kitu keun urang jaga, urang papatahan sangkan Karmin teu ulin ka Campaka. Mang Seno ngarti kana pamaksudan aki jama. Harita Mirja ngahuleng. Manehna teu ngarti kana kajadian harita sabab omongan aki jama jeung Mang Seno bet mawa-mawa ka Campaka sarta mamawa makaba kanyaeta ka kabogohna Karmin. Tapi Mirja teu loba omong manehna ngahenen we da sieun katempuhan. Satuluyna para mitra Karmin dipindahkeun ka kamar sarena sina reureuh sarta sina tetep heula pipikiranana
sedang nuna rempok nungtutan baralik malah Mirja jeung Harli amitan tuluy baralik. Kocapkeun para mitra sorena Karmin geus eling pisan. Geus bisa diajak nyarita malah mah geus menta dahar. Ngan mata kuatir ungan neureuy meureudeui dada karasa nyeri meninya nyautan. Harita Mang Seno jeung Biurmi para mitra sadaya dari gigireun Karmin anu nyarane kana beli. Lain min bapak teh heran abad bisa ragrag gitu euy. Apaan maneh teh geus ahli kana tataekan mah jeung deui lain kakara yeuna ngalaan peuteuy teh. Natangkalna leur atawa beak tanaga cing caritakeun ka bapa ngada ka Hardi. Ceuk Mang Seno bari mencerong ka Karmin nu keur ngahuleng bari nyawang kana kajadian tadi. Para mitra kaum dangu sabada Mang Seno nyarita atuh Biurmi ge tuluy nyarita. Heueuh, mage teu ngarti napa teh kajadian kitu min? Oh Pak, kuring ge kaget Pak sabab pengalaman kita asa aneh jeung teu pikahartieun Pak. Hari sabab ti mimiti poe ieu pikiran kuring jadi kawer sarta sok diganggu wae ku kalangkang-kalangkang nu matak susah mikiranana. Isu keneh geus kasamaran yang ka Nyisari kama ini. Atuh tadi tangkal peuteuy betrobah wujud jiga Nyisari tak kitu Pak. Ceuk Karmin teu asa-asa. Ngebrehkeun pangalaman ka kolotna. Kumaha? Dedengean teh diganggu ku bayangan Nyisari. Kitu Pak, jika nu kaedanan kuring teh Pak. Cilaka maneh teh kapelet euy mun kitu mah. Digeringan pikir ku pihak Nyisari, ngajak ngadu jajaten ieu mah ye. Mang Seno bangun anu jengkel asa dihina ku urang Campaka. Akeun bae Pak bila kadar kitu Pak. Is. Keun bae kumaha ari maneh kumaha mun inget ka Nyisari keur ngasa bedog. Kami mah malang ye bising maneh nyium bedog anu meunang asa cilaka atuh matak suing meureun. Wah, bapa mah Karmin nyerenge. Teu mustahil min sabab tangkal peuteuy ge bisa robah wujud ka tempona. Mun maneh keur kakeunaan ku sihir mah. Nya, mage ngarti ayeuna mah hariwang bising cilaka, sikeur nima di sumur aya Nyisari nemongan di jero cai. Malang bisi maneh luncat ka sumur pan cilaka meureun. Ceuk indungna nemrong. Atuh Karmin teh mending ngarahuh seunggah nyang hareupan hirup bisi aya kajadian nu jiga tadi. Duh kumaha tuh kuring teh mah? Popohokeun Nyisari teh ulah diinget-inget bae. Mun perlu mah totog ge ku surat ka ditu, bolaikeun sing jentre ngarah ituna teu ngagerjud ka maneh. Atuh kudu dibolaikeun ku surat mah. Urang lawan ku lemes we, da bongan manehna make jalan lemes gitu. Nah kumaha jalan lemes teh min? Kawas nu becus we sia. Minta kaki biar aku teu mere. Kumaha pamanggih bapana kitu geuning niat budak teh? Biurmi ngareret ka Mang Seno. Nu ungut-ungutan ngabandungan para mitra sadaya. Ya cobaan we sugan aki maneh mere elmuna. Nakeun angke mun geus cager menta. Tah bener kitu pek ayeuna mah geus sar-sarekeun atuh. Ngarah tatu maneh tereh cager bising katutuluyan ongko pan loba gawe maneh teh. Karmin ngahuleng panona peureum hayameun. Ari pikiran kumalayang kanu anggang kanu geusna kanu naon-naon nu geus kaalaman. Breh tangkal peuteuy kacipta deui malah mah peuteuy ge ngalangkang dina lamunanana. Mending ngagarbay pikabitaeun pating aroyag siga nu gugupai. Ari Mang Seno jeung Biurmi kaluar ti kamar Karmin bari mawa hate nu ngandung kasusah sabab anakna bet ngalaman kajadian kitu. Hariwang bisi aya naon-naon leuwih bahaya. Rancangna carita saminggu geus kaliwat Karmin geus bisa luntang lantung deui di buruan. Malah mamineng didatangan ku Harli diajak ngobrol lila-lila Karmin ngarasa jag-jag. Dadana nu ruksak geus ampir cager da geus teu ngarasa nyeri. Dina hiji poe Karmin bebeja ka indungna yen rek nepungan ka akinya jama bari ngalatih tuur ngarah teu titingkuheun. Ku Biurmi diidinan atuh leos Karmin teh ini. Sadatang-datang ka aki jama Karmin teu buru-buru ungah kalah kaluntang lantung di buruan bari alak ilik ningalian tangkal nangka. Breh nempo nangka segede pendil bangun geus asa. Ki, nangka geus asa ki alanya. Montong siam bising rag-rag dulu. Temal akina. Pangalakeun atuh ku aki. Sangeup cara apa sia kami mah ayap ka angul. Kami aya bicarita aja. Ceuk aki jama bari tetep ngajemprak di tepas. Atuh teu wani baha Karmin tebus ka jero diuk hareupeun akina. Bagus cager ieu naon teh? Naon sia geus cager teh?
mun geus aing sia nanya ka maneh sia geus cager aing nanya ka aing mah kumaha nanya teh kumaha ki damang gitu boyo pisan sia. Oh mun kieu halopat atuh da rada lieur wae kuring teh ki mun kumaha ki damang. Cager euy alhamdulillah ayeuna mah kumaha maneh geus cager ayeuna. Satik deui ki kariparnana wae dari tatuna mah garing. Bopek atuh caritakeun ka aki naon sababna nepi ka ngalaman ragrak kitu. Naon nu karasa ku maneh mangsa harita? Darak-dak Karmin ngabejakeun pangalamanana sakumaha nu geus diterangkeun ti heula. Mung hanya ka waktosna kabujeng CF. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kapercantenan amanah yuswaku Allah Subhanahu wa taala. Timbang selaku admin nyisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan mang ieu tiasa ngedongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangbeberah kana manah pamirsa sadana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Sakitulan kapiatur ti mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.